judul orang di alam dunia teh keur mangpang mengpeng. Naon cenah Bu? Mangpang mengpeng. Ngan mangpang mengpengna urang mah nu sae. Nah geuning cenah mangpang mengpeng. Mangpang mengpeng hirup keneh. Mangpang mengpeng sempet keneh. Batak saur Kanjeng Rasul mangpang mengpeng waras keneh. Mengpeng sehat keneh. Saur Kanjeng Rasul ni'matani maghbunun ala katsirin minan nas. Diulangi Bu. Tadi anu bersin di sing poho. Ni'matani maghbunun ala katsirin minan nas. As-sihhatu wal faragh. Sadar teh ibu eta teh hadis Kanjeng Nabi. Eta teh mamatahan urang. Eta teh berkaitan jeung kaumuman manusia. Halo. Ni'matani maghbunun ala katsirin minan nas as-sihhatu wal faragh. Apal teh? Eta geus 3 kali abdi teh nyebatkeun. Pami ibu ngetang gitu. Ayeuna tambahan 4 kali. Ni'matani maghbunun ala katsirin minan nas as-sihhatu wal faragh. Naon cenah Bu? Maghbunun ala katsirin minan nas as-sihhatu wal faragh. Aya 2 kanikmatan anu sok dipopohokeun ku manusia, sadar teu sadar, eling teu eling, ngaku teu ngaku, lolobana manusia poho dina 2 kanikmatan. Lalai, naon bahasa urangna teh? Terlena, heueuh, wah hajian hatur nuhun. Terlena urang ku 2 kanikmatan. Gitu. Sehingga apa kapopohokeun kana kewajiban anu samistina. Naon? Sehat jeung waktu luang. Gitu. Sehat jeung waktu luang. Kadang kaus urang lolobana manusia kajongjonan. Nah lain mangpang mengpeng tersehat atuh sing loba ngusikeun sikil datang ka pangaosan sumping salat berjamaah. Mumpung waktuna luang, aya kene kesempatan urang ayeuna hirup kene di alam dunia, sok sing rajin salat berjamaah, sing rajin dongkap ka pangaosan. Ulah ieu mah geus teu sehat, geus teu sempat, meuni hayang-hayangan baheula kamari ka mana wae. Ari hirup para katajub, ari maot hayang disolatan di tajub. Lain ulah ngan ceuk akal mah kudu rada isin. Heuda sunah eta teh nyolatan di masjid teh sunah. Ngan urang na atuh lamun hoyong kitu mah sing ngamunasabahkeun diri mangpang mengpeung hirup keneh. Mangpang mengpeung sempet kene.